Wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng panggoberahmana. Ayeuna teh mincak bagian kasalapan. Para mitra mangga urang hancadenya dongeng nu katuna kamari. Urang garap deui kumaha jujutanana lalakon si Komod teh. Dina ngoning anjeunna hoyong meunangkeun monyet rawing da. Namun harita eleh monyet rawing kalaka kabur teh da atuh. Bagja teh daulat teh asup si Komod prawargi. Disebut bagja teh daulat eta duh pimilikeun kalaka kabur. Kitu dasar dongeng namanya dongengnya. Mun ku pengarang ditewak magancang dibenangkeun si mah teh tamat prawarginya. Supadas saran ku hatrasna. Ieu pengarang nu kieu prawargi sama Jaya. Nyamang Jaya ngiri ngabantu. Ngiri ngabantuan ya. Sangka dongeng jadi lila cenah kitu. Aduh dasar teh dongeng. Dongeng rine we prawargi ngadangukeun dongeng mah rine we rine. Rine mah ngahaturkeun nuhun ka prawargi. Sobat-sobat mang nu kantos tepang kepungkur. Tepang di ayeuna hatur nuhun prawargi. Perhatosan ka studio hatur nuhun nah perhatosanana ka studio. Hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan para mitra nu parantos ngintun serat hatur nuhun. Insyaallah serat-serat di parawargi dibales ku Mang Jaya namung sanes dinten rupina ku serat. Dibales ku serat tangtos aya di antawisna parawargi nu kantos nampi balesan di Mang. Mangga urang teraskeun. Dina kaayaan si Komod ngarasa nyeri pipi. Atuh Nyi Iroh ngusapan kana pipi si Komod. Nu karasa nyeri jeung peurih jeleng-jeleng sakadang monyet ngagajleng kadubala sakedu geus jauh. Hoyah Nyai, kabur monyet siluman teh Nyai lah. Si Komod lain deui ngarasa reuwaseunana. Tuh nyawe Kang Komod kumaha atunya? Nyi Iroh ngarasa bingung bari panon terus mencrong kana tempat urut ngagajleungna sakadang monyet rawing teh. Ya cukup kumaha Nyai lintang di kudu dijangan we ku urang. Aduh ieu mah pipi mun peulih ieu. Tinggi nyautan ieuh aing. Pinter monyet rawing ceulina teh nya Kang. Manehna nyabok ka akang da ngarah manehna bisa leupas tidak cekelan dengan akang. Madak aduh. Ya we gogoda teh. Aya bagja teu daulat kayak kieu mah duh. Nya ke jono sekali ngahuapkeun teh mah. Alah ieu bet keninganan naon teh kalaka leungit si Komod bener-bener kuciwa hatena. Rek teu ngarasa kuciwa kumaha lantaran harepan nu geus gede. Ngadak-ngadak leungit sirna bareng jeung waktu bieu ngagajleungna sakadang monyet nu leupas ti manehna. Si Komod duh lahu mandeuar ngarasa hanyelu bener-bener. Nganyi Iroh teu ngantep kanu jadi sobat anu keur kuciwa hate. Nu keur pegat pangharepan ku kituna manehna ngupahan. Bari nyekelan kana leungeun kenca si Komod. Ulah alit mana Kang? Ulah putus asrang pegat harapan. Abdi yakin eta monyet rawing bakal tiasa katewa ku akang. Abdi bakal kapimili ku urang pikeun mudag cita-cita akang. Nu kagungan maksad sejanikah ka Nyi Onah teh. Muga-muga we dunya ilah. Eta sagedang monyet nu kaanci-kan ku bangsa siluman teh bisa kapibana ku urang. Cek si Komod ngalima bari ngareret ka Nyi Iroh. Nyi we akang dilih pipi meni peulih leuh. Urang ngajar monyet nyabok bari jeung ngarobot segala. Penyanyautan kieu ampun Gusti. Nya meni bared Kang tapi moal sawios-wios rupina mah. Ieu kumaha atuh pilampaheun saterasna Kang Komod. Nyi Iroh tumanya ngeunaan pilampaheun saterusna mangsa harita. Ngai mah urang di dieu we heula di liar anu teh. Di liaran ge pan geus peuting jaba akang mah geus tuhur ieu teh. Panon meni cepel Sidul cenah datangnya kemana Nyai? Si Komod kakara inget ka Sidul manehna tumanya bari jeung rurut reret. Nu mawi acan aya deui sumping Kang. Duh kumaha atunya? Yo ngarasa hariwang we Nyi Iroh teh lantaran sakitu geus lila Sidul can datang-datang kadinya. Ari kituna ka mana atuh Sidul teh? Si Komod make nanyakeun kitu sagala ka Nyi Iroh. Atuh Nyi Iroh ngarenyu nahan piseureun bari jeung pok nemalan. Ih geuning limperan kawas nu linglung akang mah nya. Ih kawas limperan kumaha jeung kawas nu linglung kumaha ari Nyai? Teu bobogoh teuing. Si Komod mencrong ka Nyi Iroh kawas nu ngarasa heraneunna keur. Pan tadi Kang Dul teh angkat di piwarang ku akang milarian ari kai kanggo ngaringku sakadang monyet teh. Nyi Iroh ngingetan. Nya we aduh
Nya ini mah akang jadi ingatnya itu. Teburung nyerengeh tungtung nama si Komoda jadi ingat. Geus kitu pok deui ngomong bari paneutupna mencerong kapal bah rungkun kiara nu bala jeung poek nu waktu tadi digajelengan ku sakadang monyet teh. Mana eta we na terus ka mana atunya si Dul teh? Mana kamalinaan teuing cenah ini tilitan teh. Munya pira areuy kai make jeung teu beunangan sagala. Petmanya teuing heran akang ulah. Ini lila pisan ngomongna si Komod kawas ditujukeun ka dirina pribadi. Numawi abdi ge ngaros heran Kang, heran jeung ngaros lempang mah sok sieun Kang Dul kasasab atanapi menakan kecelakaan. Nyiroh ngarasa melang jeung hariwang ditadi keneh kana kaayaan si Dul harita teu buru ngomong terus terang hareupeun si Komod. Dina kaayaan si Komod jeung Nyi Iroh keur pating harulang mikiran monyet nu kabur jeung mikiran si Dul nu can aya deui datang. Ana ari koceak ketika jauhan kadenge nu ngoceak malah dibarengan ku tulung-tulungan sagala menitarikna keur. Ampun, tolong. Kepeg Nyi Iroh jeung si Komod ngakepeg ngarasa reuwas nu pohara manehna silih teuteup bari pokna. Aduh, aya tulung-tulungan Kang Komod. Nyawe nyai sahanya. Wah Kang Dul mah kitu. Belah kulon ka kuping mah Kang. Alah, wanya Kang Dul hawatos Kang. Nya sigana mah beda ngaguakna. Kang ge apal ka si Dul mah sobat urang. Ini kumaha atuh nya? Kawas nu gugup jeung geumpeur keur diri si Komod mangsa harita. Kumaha pun mineh teh mah tuh Kang. Sawius da rada caang bulan ayeuna mah teu merdong teuing ngajan peuting oge. Yuk Kang urang pilarian. Nyi Iroh ngabedoleungeun si Komod ngajak indit ka belah kulon. Nyayu atuh. Teu loba omong leos we si Komod jeung Nyi Iroh lempang ka kulonkeun ngajugjug ka palebah kadengena sora anu ngagoak jeung tulung-tulungan. Lantaran hayang geura tepi teh Nyi Iroh jeung si Komod ayeuna mah lalumpatan. Najan peuting tapi geus biasa aya di leuweung, teu burung lancar lalumpatna. Ngan hanya ka teh ayeuna mah sora nu tulung-tulungan teh teu kadenge. Atuh reg duanana areureun bari ngatur napas nu ngahegak. Aduh, capek akang Nyi Iroh. Akang bener-bener geus capek ya. Aduh. Sami Kang, abdi ge Kang Komod. Abdi ge capek ring hapranyu Kang. Bari narangtung teh para mitra. Boh si Komod nya kitu deui Nyi Iroh sarua bari jeung napas nareng hapranyu ngarasa capek ku ayeuna manehna tas lalumpatan. Tadi mah asa palebah dieu ngagorokna teh tulung-tulungan teh nya. Nya Kang palebah dieu ge ada persis duh. Langsung sieun nyawe Kang Adul. Kumaha atuh nya Kang? Nah, Kang mah bingung Kang ya tuh. Adina we caang bulan ieu. Lamun teu mah ripuh atuh. Ngana asa nya nu tulung-tulungan teh jeung dijempe deui kunaonnya. Cing urang geroan ku akang bisinya si Adul. So atuh Kang, mun akang geus capek atawa ngarasa ke geus peurah keur abdi nu bagianana. Yang Adil mah nya urang nyusui selang we sekali ewang. Sok atuh, beres lah. Geus kitu mah gero si Komod ngagero nyebut ngaran jadi sobatna. Harita para mit atuh si Komod jeung Nyi Iroh pilikeun ti gegeroanana. Da atuh grewek teu belah kulon kadenge anu nemalan. Sidih jeung tetelana keur sora si Dul. Kang Komod, Nyi Iroh, ya abdi di dieu di jurang. Hah? Di jurang? Di jurang? Aduh. Hawatos teuing Kang. Duanana ngakepeg berbet lumpat ka belah kulon. Kapal lebah datangna sora anu nemalan bieu. Barang datang kapal lebah kadenge sora tadi reg duanana areureun. Kabeneran eureunna teh hareupeun jurang anu nang tawing. Red kahandap kana jurang nu jero oge kaayaanana duanana ngarasa reuwas pohara. Lantaran sidik jeung tetela dihandap ka tempo aya nu keur ukay-ukay siga nu hayang hanya. Bari nompo kahandap si Komod ngagero. Nu dihandap si Dul atau lain? Kang Adul teh. Uing buru-buru tulungannya uing tigebrus. Kena jurang buru-buru ya kanjak hese ya. Cek nu dihandapnya tetela nak si Dul. Aduh, cicing geula dia euy. Cicing dinya euy. Ulah ka hayang ka luhur bisi labuh. Sing cilaka ke lewe keneangan areuy. Si Komod ngalugas bedog tuluy alak ilik neangan areuy. Hadena meunang sapada harita. Plas ditigas tuluy dikahandapkeun tungtung nama dibikeun ka si Dul. Sedengkeun tungtungna dihijikeun. Hijina dicekelan ku manehanana. Sogera naik euy kuda bae ieu ditahan ti dia ya. Buru-buru Dul. Ho Kang Komod. Si Dul muntang kana eta areuy bari sukuna nojer ka sisi jurang. Tuluy maju ka luhur.
kadek Kang sing hati-hati beli tiko sewat nyai mak tema Sidul bari jeung bener-bener manehna hati-hati na keur limpang na kaluhur nojer kana gawir bari leungeun duanana pageuh nyekelan areuy untang kaluhur bakat tingku ngeureuyeun mah teu burung hasil Sidul geus tepi kana bibir jurang gek diuk hareupeun si Komo jeung ka Nyi Iroh anu keur ngusapan bujurna nu karasa nyeri. Syukur euy ayeuna mah geus salamet euy. Si Komo ngerasa atoh ku aya nu jadi sobat geus salamet. Geus bisa unggah hareupeun manehanana. Lah hadena we katulungan henteu. Beun pae uing teh. Dirowengku ieu bangsa sato galak. Aduh. Ya we nasib kai tinggi berus kana jurang segala. Cek Sidul bet ngarasa reuwas ka tungtungnakeun. Wah, make jeung hayang pae segala kawas geus bener-bener we. Loba ibadah maneh teh. Kawas geus bener-bener boga pibakaleun keur pae bari ge. Deui teuing eta raraim di barabak kitu Kang Dul. Kumaha ngawitanana make jeung digebrus kana jurang segala atuh. Nyi Iroh bari jeung hatena mah ngarasa karunya. Manehna tumanya ada ngarasa penasaran. Renghap harita memeh ngomong Sidul ngarenghap heula rada lila. Geus kitu pok Sidul ngomong nerangkeun sakur kajadian waktu tadi nu kaalaman ku diri manehna. Ieu Nyi Iroh kejadian tadi akang teh sok atuh geura dangukeun ku Nyai ieu. Tadi akang teh naik kana tangkal kai nu eta tah. Sidul nu nyuku curugna kana tangkal kai sagede beuteung embe. Nu aya hareupeunana bari pok nuluykeun omonganana. Eta tangkal kai apa nu loba areuyan nu rawe teh nya. Ku akang teh diala keur ngaringkus sakada monyet rawing teh ya. Nya atuh ari akang geus di luhur bati kosewan. Akang bet ngagurawi nepi ka tulungan deui. Akang murag kana jurang, brung Nyai langsung karasa. Nepi ka akang terus kumarurung jeung tulung-tulungan. Tadi nama sugande jurangna teh det. Nya atuh ai gubrag teh ka handap. Bari jeung bujur heula nu ti teuneut geuning jero. Blak cenah. Pangacian akang ngadak-ngadak kabur. Adina we terus kapaehan. Aduh. Acung curungan jeung ngadak-ngadak jenol. Ih aing mah. Ampun ting meuli seueul. Saterusna bakat tingku bener-bener ngarasa nyeri. Harita teh para mitra Sidul humarurung mening sungar sengir nahan ka nyeri. Ya we atuh maneh we dulu. Rengseng ngabandung ngadongeng Sidul si Komod anggur seuri malah nepi ka ngabarakatak tungtungna ge nyarita. Nya atuh hirup teh maneh mah inggang dicilaka wae sadul. Teu kitu kitu alah aing mah. Ya wae. Ayeuna beuteung ngimpi-ngimpi acan. Maneh make ti gubrag kana jurang sagarupa. Nu maca kari jadi jelema kudu hati-hati jeung liatna euy dul. Ulah gagabah barina ge. Kitu tah si Komod ngawadianan. Ieu ada kurang kumaha hati-hatina jeung liatna rarasan uing mah Komod. Eta mah geus tarik ning cilaka we, geus kuduna kitu ningang diapes diri kuring. Nya hadena we Kang, akang kuat keneh ngagorowo. Kaduga keneh tulung-tulungan mun akang teras kapiuhan. Bener akang mau kabur katulungan. Cek Nyi Iroh bari ngeprukan baju Sidul anu bayatu. Nya hadena we lah. Hei, kamana monyet bola saina? Mata kabur euy lah. Nah, ya bagja we teu daulat puguh biaya ya we gogoda jeung pigaweun teh. Geus puguh aya di dewe hayo ngadon leupas. Jeung pika sebeleuna teh monyet teh meh kabur teh hayo ngadon nyabok heula nyakar heula pipi dewek euy. Tuh teh nya kumaneh pan pipi dewek mun dibaren kitu. Urut naon di depan, urut dicabok terus dicakar ku monyet siluman pika sebeleun teh. Plak nyabok taradan merobot celeng luncat tanu bala les leungit teu katemong deui. Tah kitu lalakon soal monyet teh dul. Nya kal puguh lah. Ieu pokona mah angeun meuni mentegeg aduh. Dina dada dewek asa anu genduk atuh segede leuit. Si Komod nerangkeun soal eueuhna monyet. Bari katemong bangununa langsa salila manehna nyarita jeung Sidul. Nyi Iroh ukur tibang ungut-ungutan tanah nu nganyakeun sedang Sidul nepi ka olohok bengong neuteup ka si Komod. Dibarengan ku ngarasa hanyakal. Manehna milumang lebarkeun ku ayeuna sakadang monyet nu geus beunang. Ayeuna make bisa leupas deui, make kabur deui. Rengse si Komod nyaritakeun soal kaburna monyet. Pok Sidul tumanya. Jadi monyet teh eueuh dinyampeurkeun sanggeus kabur teh nya. Oh, wahoi da mun aya mah meureun beunang atuh ku dewe. Teh mah si Komod rada keul. Heulah. Ulah ngamak atuh Kang. Sidul rada nyentak. Ya geus puguh kabur hayo maneh teh nanyakeun keneh. Can diteangan ku Kang? Puguh acan yang ada yang panggil heula jeung maneh atuh. Adena maneh kaburu kapanggih.
dewek ngahulakeun heula neangan maneh saungeh neangan monyet teh. Mun teu pan cilaka kumaha kitu? Maneh modar lantaran ngaringkuk tuluy dina jurang nulungan. Itu mah bela we kan jadi sobat ulah kang teh nya. Bela kawan teh gitu teh. Mun batur mah keun aya meureunan. Moal di teteangan geus pugu eueuh. Ulah disaruakeun jeung batur atuh dalantaran misah raga misah nyawa. Dewek malin batur lain dewek. Pokona mah beda lah mejeng kuda. Geus enak ulah ngobrol bae. Teu puguh da monyet teh. Eueuh, aing mangur urang ini cu. Si Komod jung nangtung Nyi Iroh jeung si Dua narangtung malah Nyi Iroh tumanya ka si Komod. Bade ka mana Kang? Urang pindah ka rada lega tuh. Jadi di mah tempatna teu pika betaheun lah. Sok senengkeun apaan ka beurang teh masih kena lila. Urang kanu tilas tadi atuh Kang paliwetan teh ya. Nya bener yeuh. Urang kanu urut tadi deui. Isukan kumaha Kang Mod? Si Dua tumanya sama meh ini. Ya kumaha isuk we ayeuna mah keseuting keneh ieu. Nanu nyata isukan mah urang teangan deui eta monyet teh. Moret bodas rawing celina. Pokona sama meh hasil maksud ulah waka hayang balik ka lembur. Ka hiji dewek hayang laksana kawin ka Nyi Ona, atuh kaduana dewek era ku aki norentan. Lamun teu bisa meunangkeun monyet. Bener teu? Atuh da era we tangtuna ge segede gunung erana ge. Anu mata kieu aya urang Lembang Layu. Urang ka tempat urut tadi teh ya. Dek magis tunuh ieu tuh panon meni asar rapet kieu. Sigana geus moal bisa dihalangan deui kuna naon ieu bakat tinggu geus tunuh. Tas ngomong kitu leos si Komod leumpang miheulaan atuh Nyi Iroh jeung si Dua. Teu loba omong deui kabatlah leumpang nuturkeun si Komod tukangeunana. Datang ka tempat nu dituju. Guk-gek dariuk malahan mah duker nyaan si Komod kawas nu bener-bener geus ngarasa tunuhna. Manehna langkung sare bari nyarane kana tangkal kai. Atuh si Dua jeung Nyi Iroh henteu loba omong deui. Sarua maranehna ge ngarasa geus tunuh. Terus atuh pareureum sarare sakedeung ti harita. Eta kadenge sora nu kerek meuni nyegrek patemalan tarikna keur. Kocapkeun isuk-isuk sora manuk recet patemalan jeung pada baturna. Suka bunga ngarasa bagja lantaran sang beurang geus datang deui cahaya panon poe sumoron. Karasakan awak si Komod jeung Nyi Iroh anu geus hudang. Meuni segerna keur jeung teteh nyuan teh meuni plung-plung. Awas ka mana-mana nu aya di puncak gunung teh. Nyi Iroh ngaharewos ka si Komod. Si Komod ungeuk atuh geus kitu mah leos Nyi Iroh idit ka beulah kulon. Sedengkeun si Komod sanggeus Nyi Iroh eueuh teh terus we ngaguyah-guyah si Dul nu masih keneh kerek nyegrek sare keneh. Ngasal heula ngasal. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga sabada Nyi Iroh geus eueuh mah arita si Komod ngahudangkeun si Dul. Dul. Awak si Dul diguyah-guyah ku si Komod. Malah sakapeung make jeung dielek ketek sagala rupa. Korejat si Dul hudang panon dibeuntakeun najan bari jeung rucang-ricang oge. Ayo naon Kang Komod? Naon tunu keneh euing mah. Naon sia gerhudang atuh Dul geus beurang teh. Tuh panon poe geus moncorong teu. Pokna si Komod kawas rada keuheul. Udang teu naon atuh. Aduh, ai mung leungit bae. Ka mana Nyi Iroh Kang Mod? Turut reret si Dua teh neangan Nyi Iroh pedah teu katempo di dinya. Mata kirit ka balah kulon euy bisa dititah neangan cai. Lain dititah ngan Nyi Iroh neangan cai sorangan. Sugana cinyusu cenah keur si beungeut kitu. Kakarage balem si Komod ngomong torojo Nyi Iroh geus datang. Sigana manggih cai da beungeutna baseuh tapak si beungeut. Terus Nyi Iroh nyampeurkeun gek di ukareupeun duaan. Geuning tos gugah Kang Dua. Nu panguya-guya ku Kang Komod kanyakalah. Keunang ngimpi lalayaran jeung putri. Yo hen hudangkeun aduh geuning. Lalayaran bari disadiakeun bangsa kadaharan anu ngareurna. Bangsa apel, anggur jeung sajabana sudah hudangkeun teu kabawa anggur menyanyi lah. Tadi berarti bawa apel saware keur oleh-oleh. Pokna si Dul dipungkas ku nyerengi.
Ngimpi mau bohong saya dulu lah. Udah percaya karena impian bernage. Menak cainya itu. Menakan Kang. Mengalik meninya relek. Nya anti bang dicekap kersi banget Kang. Pada kalinya. Mau tiri sekang malah. Kita ngetewe nukala kaliwatan bolehnya. Orang mah kawilah kulon Lembang gelin. Gak tuh orang Lembang lagi serada orang ya. Lingkeng mah bising hoream temanten. Matak ngomong kelewe tukang lah. Mah yang kena istirahat itu. Jadi apa ke? Kena sare diudang ke. Di liur itu gimana? Dewek mengaudangkeun maneh teh lain mah naon dua. Lain ngaganggu kana kalimatan maneh keur sare. Lain hayang nempo maneh lulungu ngan bae dewek makarunya lantaran maneh teh sobat dewek deuleu. Oh, nasi komun. Lah tatara omongan bangun semu keheul. Karunya kumaha ya Kang? Karunya we mau diantep di dieu maneh terus we meureunan sare kerek. Lamun keur sare pada ninggalkeun meureun maneh sorangan. Tahun maneh keur sorangan sare gaya mau ngatawa orai meureun maneh teh langsung meureun diteku ku mau atau dipacok ku orai. Dileg-leg ku orai sanca. Namun geus kitu tangtu maneh bakal pae alias koin. Kumaha lamun geus kitu we? Mita teuing kudu dihakan mau mah lah. Pacok orai mah yang kena hirup euy mah. Sugan we laksana kawin ka nyoni ceuk lanjutna nyona. Hari kitu urang carek terus ka mana tukang ayeuna teh? Ngarek leumpang ka Tatar Kulon kumaha? Nya dasar bodoh si belagu sia. Dasar utek udang ieu mari utek pinang. Bodoh tapi akeun ku sorangan maneh mah euy duh. Nu matak tadi jelema mah euy. Kudu kawas dewek boga utek teh utek jenius dewek ngapanan pi profesoreun. Nya kale kolotnya jelema eueuh kaboga atuh jadi dewek teh di sakola luhur. Nya ka kolot dewek lain jelema beunghar tapi ieu mah termiskin di dunia lah pokona mah. Ieu dengekeun ku maneh saduh. Dewek jeung Nyi Iro rek teruskeun lalampahan pikeun nyangan di monyet bodas. Nu rawing ceulina teh euy. Penting mah pangna di dieu naon teh di dieu heula teh. Lain naon ngan ngarasa tumanina we rada merna. Keur sare cing kumaha ayeuna. Ka ari tawan teu omongan dewek ku maneh teh lu. Hartos Kang lah. Hartos ka Kang Mas. Teh masih dua bari ngarenyu. Jeung nemalan kawas Arjuna nyemah ka Dharma Kusuma. Syukur ari ka arti marai Mas. Si komod saruana. Nemalan Pramitra ngagerem. Saruana kawas wayangnya. Ayo atuh urang hari ini tanya mah ulah bosan ikhtiar. Keur neangan eta monyet pokona mah satungtung can hasil mah ulah kapok. Urang itulah. Siap. Syukur atuh. Ini terus ka bulan. Heeh. Kalau penganna kepala baci buuk teh amarnya. Atuh deuk ka mana deui atuh. Engke lamun terus ka kulon urang bakal mudun di Palabaci buuk. Kumaha siap atuh acan maneh? Si Komod mencerong kasih dua bari nanyakeun siap bencana. Siap. Kira sekedeung ya. Rek mendekeun tali kolor ieu bisi morosot di jalanan kan bahaya. Tanya mah geus pageuh ieu. Yuk, leungit. Sok atuh. Bring tiluan laleumpang ka kulonkeun. Ningalkeun eta patempatan sajeroning leumpang dibarengan jeung ngobrol sagala. Si Komod harita mere papatah kanuduaan. Adeinya ye salila di jalan leumpang boh maneh doel euy boh ka Nyi Iro. Panon sing awas kudu digunakeun pikeun rut reret ka kenca ka katuhu. Kumaha kaharti atawa teu? Hartos atuh. Syukur ari ya kaharti mah. Nya kitu ceuli kudu dipasang kana naon teh? Kana norma ulah distelkeun kana torek bising teu bisa ngadenge naon-naon maksudna mah supaya pangdenge jelas. Kidang bara atuh kawas Gatot Gaca boga Aji Sabta pangrungu atuh urang mah ulah-ulah buleg jadi mun aya nu ngorosak teh atawa ngagorobas atawa naon we gancang dengekeun ku ceuli awaskeun ku panon sidikeun sing telik kitu geus kitu kumaha nya tetelakeun we saha nu nyaho nu ngorosak teh monyet bodas anu rawing keur ditajangan kurang teh ngarti teh ngarti atuh maka ditungtungan ku seuri tenan naon mah yang seuri we wing mah lembe lah minggu urang terus nanti lamun meninggal lamun terus jadi kumanya pokokna mah urang teh kumaha Kang Komod teu peuting nyarita teh lah jadi pokokna mah urang nulikeun terus jalanan we lah pokokna mah yo atuh sok tuturkeun akang. Si Komod leumpang beuki gancang
Atuh si dua jeung Nyi Iroh ge gancang deui leumpang ngatukangeun si Komod. Leumpang bari nyorang rerembetan kebat kan Gulampeng beulah kulon eta gunung. Para mitra kaum dangu, gancangna carita luampahna si Komod sapara kanca geus cunuk ka Gulampeng beulah kulon gunung Tampomas. Tapi nu diteangan tetelacan kapanggih keneh bae lantaran ngerasa capek rega reureun. Gek dariuk kaparengan aya batu lempar, aya 3 deui. Jadi masing-masing bisa dariuk dina eta batu hiji sewang. Si Komod ngalaan kancing baju terus diliglageun. Harita teh da ngarasa haridang kesang meni ngoprot. Napa Senin Kemis jeung meni haruha hareho mata kuatir. Nya kitu Nyi Iroh jeung Sidul sarua ngarasa capek. Napa sarua ngarengha peranjung. Sedengkeun kaayaan beuki beurang bae. Manuk-manuk nu aya di dinya beuki baleger di sarada. Malah loba nu pating geleber haliber, bangun anu saruka bunga, bangun aya dina kasugemaan. Aduh, aya capek idul aya. Aduh, urang leumpang geus tepi ka tungtung kulon, ka Gulampeng kulon, tapi si kasebelahan monyet bodas rawing can kapanggih keneh euy. Di mana nyumputna teh si teu uyahan teh, si monyet padul teh. Namureun dinu buni we, da sireun kapanggih ku urang Kang Komod. Dicangkeul uing iluh suku ge. Tapi katiting ieu coba cangkeng dikerasa menipating jeletot panas cangkeul. Kesebelahan monyet bodas teh bener-bener pinter nyumputna. Pada mun kapanggih mah moal asa-asa tangtu disate ku inter puman teh. Abdi mah komo Kang Mod oge Kang Dul. Ieu suku meni getihan kieu. Ditajong kana tunggul tangkal seseurehan. Nyi Iroh nemongkeun sukunya we inung sukuna kang katuhu getihan lantaran urut ditajong. Aduh nyawe geuning eta Nyai mun dibaloboran ku getih lain direuaseunana keur si Komod harita. Bukan diubaran tuh Nyai, kudu diubaran ku pucuk babadotan kitu mah Nyai. Cek si dua alak ilih di sakuriling eta tempat. Tadi di mah teu aya pan Kang tangkal babadotan oge. Aduh kumaha tuh nya? Bener bingung ya. Kudu diubaran ku naon atuh nya? Bingung bener-bener ya. Eta karaos kumaha Nyai peurih atawa henteu? Kan tenane peurih mah tukang Dul. Nyanyautan. Nyanyautan. Ya gitu jadinya nyanyautan. Waktu si dua jeung Nyi Iroh keur ngarobrol mikiran piubareun inung suku Nyi Iroh di Tajong. Si Komod gancang ngarawel pucuk daun selong terus kumanehna dibeuweung. Rengse dibeuweung tuluy dikaluarkeun bari pok ngomong ka Nyi Iroh. Cing Nyai ka dieu lah. Urang popok ieu ye ku pucuk daun selong. Nah aja meunang meuweung akang ye. Plok pucuk daun selong meunang ngabeuweung teu ditaplokeun ku si Komod kana inung suku Nyi Iroh. Aduh Kang. Aduh rada nyeri lamun teu nyanyautan teuing Kang. Teu peurih teuing deui. Ayo atuh ayeuna mah urang ngeureuje deui urang neraskeun neangan monyet atuh mengpeung siang keneh. Ayo atuh ngaratere hasil. Geus lila teh ieu akang teh aya di leuweung ieu. Datang tu ma akang di lembur ngarep-ngarep karena kedatangan akang salaku anakna anu dipicin ku ma. Yakin ma bakal melangeun ka akang. Lantaran ma poharanya angeunana ka akang. Cek si Komod. Jadi manehna ras inget kan jadi inung nyata nama omo. Hari kituna kagungan Kang Ibu Kang Komod teh. Aduh bogo we tu Nyai boga mah. Nah ari akang kaluar tina bebulahan batu gitu. Panteu atuh akang teh kaluar tina beuteung ma. Jadi ceuk saha akang teu boga inung. Maksud abdi teh ibu teh jumenang keneh gitu. Oh nya, aya keneh. Teh katelah nama oh. Asalna mah ngura keneh jeung geulis. Mana ieu mah lantaran geus kolot, nya rada goreng patut. Henteu gumuleng deui malah rada peot deui. Najan kitu anjeunna mah nyaheun aker ka akang teh. Ayeuna ge moal boa beurang peuting bakal ceuri. Lantaran inget kan jadi anak kitu. Kali dinya nama kana tangtos atuh Kang. Satu sepuhna nu teu nyaah ka putra mung eta ari tuang ramana masih kena jumenang tapi itu kumaha Kang? Kumaha dak pun bapa mah tos rada lami. Dilardunya tos teu betah di dunya gitu. Tos lah ulah ngemutan tos teu aya akang masuk sedih. Sok nalangsa Nyai lah. Akang mah cenah sok sedih tapi nyariosna geuninganan di sarengan sareng hahahe sagala. Nya ngababaraha tewe atuh Nyai lah. Bagja nama Nyai nya margi kagungan kali Ibu Rama Nyai mah komplit keneh. Abdi teh kinten nganuhunkeunana margi ku ayeuna pitulung ti Akang Dul sareng Kang Komod. Ayeuna pun Bapak tos insap tos babalik emutan. Ya Akang ge sarua syukur nah tuh.
Jadi non teh salila ngaduakeun ka sepuh-sepuh nyai terutama ka apa nyai ya hartos nama sing non teh babalik pikir gitu teh pertulungan teh sok sanaon syariatna kanggo ngabartosan hakikatna mah pitulung ti Allah teh nyai. Keur jongjon antara si Komo jeung Nyi Iroh ngarobro bari di Bandungan ku Sidul kurobas tina rungkun kirinyuh puloneun manehna kadenge aya sora nu ngorosak ngagurobas meni atrana keur kadengena kontan nu keur ngarobro teh jempe ceulina sararea ge rancung nyidikeun netelakeun kana tarikna eta sora nu ngagurobas tari. Nyi Iroh ngaharewos ka si Komod. Dangukeun Kang Komod aya nu ngorosak tah belah kulon dina rungkun kirinyuh kan? Uluh nyewe nyanya. Sonaon teh meni tadi kitu si dikeunnya? Babaya si dua kontan ngagebeg campur jeung ngarasa keung sagala. Jung tiluanana narangtung panon kabehanana mencerong ka palebah eta rungkun kirinyuh. Geus kitu si Komod ngagerotari. Nu ngagorobas. Maneh teh sato atawa manusa atawa siluman? Mun sato atawa manusa gancang sia geura nemongan. Mun siluman gancang gerawari ka ditu. Geura nyingkah geura init ka sabarang ka Palembang. Kami mah teu butuh ku bangsa siluman teh. Mun jelema buru-buru ka dieu, baturan kuring dieu. Mun sato ka dieu deui. Mun sato ngeunah bakal disate ku uing. Tapi ari bangsa siluman teu butuh uing mah. Teu hayang sate siluman uing mah. Teu perlu. Si geura ingkah ka ditu tadi disebutkeun ka sabarang ka Palembang ai balik ku lapo mau kurupuk. Hari jempe si Komod ngagorowok jempe di soraan ngagugurobasan jeung kokorosakan cara tadi. Si Komod jeung Sidul jeung Nyi Iroh silih reret baripok Sidul ngomong. Nah jempe ini meuling Kang? Oh jempe geuning euy hanya kabur panginten. Kabur kanu ieu kanu tebih. Yang kanu anggang tadipan ku akang disebatkeun. Geura ini cing jauh ka sabarang ka Palembang kitu. Yo. Oh sigana mancana dikabur mah nyai. Berenang aya kene ngan haep-haep we teu nemongan bungeun kaluar mana kitu ge. Atawa bisa we maneh namun sato teh mah ngartieun kana omongan urang tuluy jempe kitu. Hebatnya mun aya sato ngartieun teh nya. Nah ieu mah urang dagoan kumaha behna, kumaha kajadianana, kumaha geletuk batuna ka cebur caina, kumaha engke dina seuseuhanana. Engke lamun di dagoan geus seubeu leuweuh urang gerawan deui. Lamun digeroan dewe bae nemongan urang teang deui ku sararea kana palebah rungkun. Kumaha lamun kari kitu sararea satuju teu? Kana maksud urang maksud akang maksud teh setuju Kang lah. Oh tong make lah atuh. Kumaha tuh uing mah da cepadan teuing gini Kang Komod mah. Sawan geureuna keur nya ka uing teh lah. Maneh mah sok make lah wae atuh ngomong teh duh. Kudu kumaha tuh lah. Teu pugu teuing lah. Tuh akang emah kelah geuning. Cek Sidul barometer lah aing mah supaya ya wae maneh mah jelema teh hayang menang sorangan ret si Komod ka Nyi Iroh bari tumanya. Kumaha dipamanggih Nyi Iroh? Nya sami we Kang urang dangukeun heula. Kanggo ngayakinkeun soal naon-naonna Kang. Pami teu aya wae nemalan atawa teu aya nemongan urang buktikeun sasarengan. Mung eta anehna teh nya ayeuna kunaon jempe geuning. Kumaha tak Kakang ge heran di teh aduh. Pokona mah ieu naon teh si Komod gagaro kana sirah ngarasa bingungeun hatena. Kumaha tak kuring Herman Kang? Lain Herman atuh heran meureun. Tanya eta heran lah. Kakara jarempe ngobrolna antara si Komod jeung Nyi Iroh katut Sidul. Sora nu ngagorobas harita kadenge deui. Malah ayeuna mah kadengena leuwih tarik jeung leuwih tetela batan tadi. Atuh tiluanana caruringhak bari paneutupna kabeh babarengan mencrong ka palebah datangna sora nu ngorosak ngagorobas teh. Nyi Iroh ngadeuketan ka si Komod bari ngaharewos. Tah Kang Komod, ka kuping ayeuna mah sora nu ngagorobas teh geuning. Anger di tempat nu tadi Kang. Langkung tarik, langkung tetela. Memang bener Nyai. Kumaha atunya bingung akang teh ye. Si Komod garo-garo teu ateu. Ngosol urang teh angge Kang Komod geura buktikeun lah yang boleh hideungna uing mah. Ngan ai can bukti teh sok lah penasaran gitu. Si dua nita kasih Komod supaya neang ka palebah rungkun kirinyuh palebah sora ngagorobas pikeun ngabuktikeun. Ayeuna mah mending urang ngagero-geroan heula. Cek si Komod bari gero manehna ngagero tarik sora ting saleor kadenge aweuhanana. Nu ngagorobas. Saha maneh teh nu sabenerna ye gancang geura kaluar. Gancang geura nemongan.
Jempe si komod gegeruan sora nu ngorosak teh ngagorobas jempe. Jempe geuning Kang? Benernya jempe geuning nya. Kumaha tuh pilambeun urang ayeuna Kang? Si dua tumanya bari rutret antara si komod jeung ka Nyi Iro. Kumaha Kang Komod? Abdi malah ngiringan we kumaha Kang Komod? Hari cek pamanggih lain kumaha kira-kira nadul? Si komod kalah malik tumanya minta pamanggih ti sobatna atuh gancang sidul nemalan. Ini mah kieu we tukang. Mending urang buktikeun we mah. Urang teang kana eta rungkun, sanu terang eta teh monyet bodas nu rawing nu keur diteangan ku urang teh. Sigana mah manehna teh ngaja nyumput di dinya Kang. Bari ngadengekeun kana obrolan urang tiluan. Oh, jadi satuju lamun diteang. Tuh gue atuh nah. Kudu akur kumaha Nyi Iro. Satuju abdi ge Kang, pokona mah aya naon-naon malah urang sanghareupan sasarengan. Ayo atuh kitu mah. Geus sapuk urang tiluan urang teang babarengan. Ngarah mun aya naon-naon urang sanghareupan babarengan. Keun dewek nu lumah mangheulana. Nyi Iro di tengah tah. Keun maneh dul pang tukangna, yuk urang deubang. Lewas si komod leumpang ti heula dituturkeun ku Nyi Iro. Pang tukangna nyaeta sidul leumpang jejengkean. Bisi kadenge sora. Ngadeuketan ka palebah rungkun kirinyuh nu waktu tadi didinya kadenge sora nu ngagorobas ngorosak teh. Sajeroning leumpang ngeteyap sidul anu leumpang pang tukangna harita ngomong kieu. Komod, uing leumpang di tukang moal naon-naon Kang? Ngomong gitu sidul katara bari jeung siga nu keung jeung sieun. Maneh mah siga nu borangan pisan geuning dul. Moal aya naon-naon euy paling-paling ge lah bujur maneh engke aya ngorobot. Mangganing kana bujur gede kitu mah lah. Mau ngacawa bagong tersebut pisan euy aduh. Maneh panggelar ditewak teh. Maneh mah da atuh eta bujur aduh meni demplon gitu. Nih, palurut teuing Kang Mod uing mah. Borangan pisan ciling mah. Ieu atuh tuturkeun dewek ieu, keun aya naon-naon mah. Aya itu ieu mah dewek moal cicingan atuh euy. Aya paribasa aya siku si bulu-bulu mau ngamuk gajah mata. Aya galagah kancana dewek bagianana. Dewek panggal nulungan, boh ditekuk maungna, boh dikorowot magong. Pokona mah ku dewek ditulungan, sok gancang. Urang teang euy nu ngagorobas teh. Sok atuh. Kebat lah leumpang henteu rundug randeng. Hayang ngabuktikeun kana sora nu ngagorobas tadi. Barang datang kanu dituju ari breh kasampak dirinya aya monyet saloba-loba keur ngariung monyet bodas nu aya di tengah-tengah eta riungan. Reg tiluanana laleumpang eureun panon kabeh mencerong kana riungan eta monyet nu jumlah jamleh moal kurang ti 30 siji. Barang reg si komod jeung anu duaan areureun eta monyet teh loba malik. Geus kitu jeleng-jeleng laluncat. Malik nyerang ka si komod jeung ka sidul. Atuh tungtung nama tertarung ramena keur malah si komod mah. Hari tadi huruf ku monyet salima-lima. Nyi Iro ge nya kitu ngajan teu bisa gelut tapi dapikeun nyalametkeun diri manehna. Tungtungna milu tarung ngalawan tilu monyet nu ngroronyang ka dirina. Ngan hadena salila si komod inget ka Aki Edun. Saban-saban manehna ripuh gancang nyamat ngaran Aki Edun. Aneh eta monyet nu keur ngagelutan teh sok terus ngulapes, gubrag ngagubrag. Celeng kabur kanu jauh nya kitu deui si Duel jeung Nyi Iro. Lamun kapeped atawa ngarasa ripuh teh gancang nyamat ka Aki Edun. Nya aya hasilna maranehna ge bisa ngelehkeun sakur monyet-monyet nu loba anu ngagelutan ka diri manehna. Monyet kabeh ge kalabur teu kuat nyang hareupan si komod. Si Duel jeung Nyi Iro ngan ayeuna si komod keur pakupis nyang hareupan monyet bodas rawing ceulina. Manehna apal yen eta monyet teh nyaeta monyet nu kabur ti heula teh. Ayeuna teu burung kapanggih deui. Si komod pohara nafsuna dibarengan ku paniatan nu gede hayang bisa newak eta monyet bodas rawing nu keur jadi udaganana. Sedengkeun si Duel jeung Nyi Iro narangtung tukangan si komod ngalalajuanan kana sepak terjang si komod mangsa harita. Bari hatena mah deg-degan oge. Sok sieun si komod teu bisa ngelehkeun, sok sieun teu bisa newak eta monyet bodas rawing nu kaancikan ku bangsa siluman teh. Monyet bodas nu ngalawan ka si komod dayohna ngarasa keheuleun ku ayeuna si komod dacan bisa dielehkeun. Ku hal eta pisan eta monyet nu kaancikan siluman harita ngalayang nubruk ka si komod bari jeung ngagero tari. Kurang ajar sia, ayeuna kudu modar ku aing sia komod.
sora sameranana ngahiuk tarik bari jeung dua leungeun ngaluarkeun kuku nu panjang rek dipake nubruk jeung nyakar kana beungit si Komod. Sok samarangan lagi segala-gala teh tu baraya. Si Komod gancang harita teh micin panarajang eta monyet bodas rawing teh. Ulang aja marek maehan segala euy. Lantaran uing udah mau apa ya atuh. Lantaran aing ngaran pae mah ulah di pikahayang teu di pikamung ya. Engke lamun datang mangsana nyawa dipenta deui ku nu maha kawasa. Pasti mulang ka rahmatullah. We moal bisa majar kumaha atuh. Aya kateranganana deuleu. Sing syakur nu kumelip di alam dunya baris maut. Kullu nafsin da'iqatul maut. Eta teh geus jelas wis teu nyaho mah. Tangke pae hajina pae nya mending engke atuh. Siluman nu ngancik dina warga monyet bodas geura kaluar sia anggur. Geura kaluar sia. Geura tinggalkeun kurunganana lantaran monyet bodasna ku aing dibawa ka lemur. Wah, sarmod. Najan kumaha dewek muarek ninggalkeun waruga monyet bodas nu keur diancikan ku dewek deul. Kurang ajar sia kakara dewek ini lamun maneh bisa ngelehkeun pangawasa aing. Rasakeun je sarmod, serangan ti aing terus-terusan ye. Hiuk eta monyet bodas nu harita teh kaancikan siluman nyerang deui meningah hiuk bambaraan. Tapi si Komod kalayan tapisna keur manehna pisan nyingcet nyingkahan sakur panarajang monyet bodas nepi ka manehna salamet. Sakali yen teu kungsi kabeunangan, si Komod nangtung rada anggang bari nyerengeh lantaran ngarasa atoh pedah manehna salamet. Uing teh atuh nyet lain lalaki samanea uing mah. Buat tilu manea uing mah. Najan diserang, najan dirontok, najan digempur. Tapi uing mah salamat, can kebenangan sekali atuh. Sia mah sera onyet lah. Si Utun, si onyet, aduh. Wani-wani ngalawan uing atuh. Sia pinterna ge sato atuh euy. Sajeroni ngomong si Komod make jeung igel-igelan sagala. Mapanas ka monyet bodas nu jadi musuhna. Kurang ajar sia. Rasakeun ayeuna gempuran aing sia. Maneh tangtu bakal hancur sia Komod. Hancur jadi lebu deuleu. Ku aing bakal dileyak, bakal digiles deuleu. Eta monyet bodas nu kaancikan ku siluman nangtung geus kitu. Dua dampaleungeun dibeberkeun bari didorongkeun ka hareup. Harita wer tina dua dampaleungeun eta monyet aya samran angin nu pohara tarikna nepi ka disada wer-weran. Ngaso heula ngaso. Ngadenge eta caritaan monyet rawing teh si Komod nyarita deui. Euy, luarkeun ilmu gaib euy. Nyi, aduh, kancang euy, kasih euy. Kancang jika euy lantaran siluman monyet menang tenaga batin euy. Sok buru-buru dikasih jauh. Si Komod sajeroning taki-taki nitah kadua sobatna supaya ingkah kanu anggang. Duh, nyawe Kang Mod kabur Kang. Urang kabur moal kuatang. Cek Sidul bari muringis ngarasa paur. Akang ngomong naon-naon euy pae ge lah. Kuduna ieu mah pae ge eta naon-naon. Yeuh ngan amaneh ulah wa kapaeh lantaran mun milu paeh moal lain ngabejakeun ka indung uing. Nu di lembur. Sok kalisi kan itu. Sok ajak Nyi Roh. Kade Kang sing waspada Kang. Tenang lah teu kudu sieun-sieun teu kudu keung-keung. Kang, ulah hilap sama taki edunya Kang nya. Cek Nyi Roh sameme ini nya lah. Ciga ditu geura sisi, cik ditu. Teu omong celeng-celeng Nyi Roh jeung Sidul laluncatan ka sisi. Terus narangtung dinu rada jauh bari panon mah malencrong. Seukeut ka si Komod anu ngajaga kamungkinan jeung kajadian satuluyna. Sanggeus Nyi Roh jeung Sidul ngajauhan si Komod musirkeun perhatianana ka sakadang monyet bodas. Nu keur musirkeun kakuatanna ngagayuh ilmu siluman pikeun tarung mangsa ayeuna. Monyet siluman sia. Ayo atuh uing keur kirim ye. Serangan nu ampuh teh kitu ge lamun ilaing wani euy. Mun geus eleh mah rumasa moal kuat. Mending kabur jeung waruga monyet mah kudu ditinggalkeun mah. Ngan waruga monyet kudu ditinggalkeun. Kitu nu batak oge. Tenangna keur sikap si Komod geus manehna. Keur manehna masigana geus kagok borontok ka palang caramang kumaha geletuk batuna kecebur caina bae.
sedangkan siluman nu ngancik dina waruga monyet bodas anu rawing tiasa tela pohara nafsuna. Awak nepi ka ngakidir bakat tingku amak-amakna, haok nyentak bari ngadorongkeun dua leungeun anu geus dieusi ku ilmu siluman. Modar sia sermod, iya. Harita tanaga pohara gedena keluar tina dorongan leungeun monyet. Tapi sameme eta serangan keuna kana awakna, si komod gancang ngagajleung ka luhur tangkal kai anu aya di dinya. Iya. Jeleng cuek si komod nantung dina dahan kai bari paneutupna manco ka handap. Ku ayana si komod ngagajleung ka luhur serangan siluman anu harita ngamuk. Jadi kena kana batu lempar nu aya di dinya. Celegur ngadatangkeun sorang celegur tarik naker. Brah batu gede lempar teh harita keneh hancur. Jeleng cuek si komod turun deui ka handap nantung bari jeung hehe seuri. Hehe. Hadina uing kaburu ngajleung ka luhur ye euy. Keburu uing kana tangkal kai nyet leuh mun jelema nyaan sigana tulus uing paeh teh leuh batu jadi hancur berkeping-keping jadinya. Aduh hebat lah abang monyet siluman teh meni segala bisa atunya nyaan mah. Sakadang monyet siluman harita teh nyerah jeung disada memelengking tarik bakat tingku ngarasa keheul. Kurang ajar hirup keneh geuning sia komod. Nya hirup uing mah cuk sapae atuh. Matak bisa kena ngomong ke hirup. Geus modal mangahenen we tentu lagi euy. Siling lah sok rupa-rupa ari kelakuan teh. Nah, ayeuna tulus maneh bakal modal sia sermut. Sok atuh gancang geura paehan ari bisa mah. Andika maehanana ka uing, teu bisa kumaha sia. Ieu kalau ka omong wae atuh lain sok kegancangan geus teu sabar uing teh yang paeh deuleu. Lah, mondong sombong sia sermut. Maneh ayeuna bakal hancur lantaran bakal katibanan ku aji labur jagat. Siap. Tina dua dampal leungeun monyet bodas nu kaancikan siluman jahat keluar cahaya beureum ngahiung tarik nyamer kana eta awak si komod. Atuh harita teh karasa panas nerep teh pelir seuneu durukan bae. Si komod sakali ieu manehna teu bisa obah tina nangtungna. Nu aya mah kadua leungeun manehanana didorongkeun ka hareup. Dipake mapag serangan siluman monyet bari jeung kitu manehna ngagerok nyamat ka Ki Edun. Kedun bantuan uing yeuh. Harita para mitra dadak sakala tina dua dampal leungeun si komod kaluar hiji kakuatan pohara rosana. Kaluar cahaya hejo ngabelesat tarik mapag serangan siluman monyet. Cahaya beureum nu kaluar tina leungeun monyet siluman teh di satengahing perjalanan samemeh keunakan awak si komod diadu manten jeung cahaya hejo nu kaluar tina leungeun si komod. Celegur ngadatangkeun sorang celegur pohara tarikna. Kubrag sakadang monyet bodas rawing ceulina teh nu kaancikan ku siluman jahat ngagubrag labuh terus ngagugun agugulingan jeung kokoceakan. Waduh, tobat ampun, tobat kula leuleus sarmod. Leuleus kula leuleus satulang sadi sarmod. Ampun sarmod ampun. Si komod memang henteu kuna naon. Manehna masih keneh beleger, malah henteu murag buuk salamar-lamar acan. Ngagandeang leumpang nyamperkeun sakadang monyet bodas anu keur gugulingan keur kitu jebul Nyi Iroh jeung Sidul nyalampeurkeun. Aduh kenging Kang, meni kegerungan kitu sakadang monyet teh nya. Nya dah meni badag yeuh. Aduh. Ampun-ampunan ayeuna mah. Teh mah si komod bangun ureus. Hebat Kang Komod aya duh. Eta isiung ai cilegur. Dua kekuatan diadu jungkel monyet ngajungkel terus gegerungan tapi basa bieu aya ngajelegur uing mah nepi ka mengbeuna jeuli atuh ngarasa katorekan tapi untung we teu guna naon ceuli masih kena normal dengan luarkeun naon-naon pokona mah cek Sidul bari nyekelan kana leungeun si komod. Ku pitulungna Allah teh euy kalayan ku ayeuna pangduan ti Aki Edun alhamdulillah urang hasil maksud teu sakara-kara euy monyet beunang. Cing urang eta urang natanya euy siluman harita teh ditanya siluman nu ngancik di waruga monyet bodas rek kumaha ketak ayeuna kawin rek kumaha pamaksudna maneh ayeuna si komod tumanya bari jeung nulak cangkeng sedengkeun curug leungeunna katuhu meni bentik-bentik we dipake nuju bari jeung gulang-guling ngenge eta monyet bodas teh ngomong pikawatireun meni melas-melis. Aduh hampura
kula rumah saya jajaten mod kuada ti semet ayeuna kahareup kula moal rek ngaganggu ka Andika rek masrahkeun eta waruga monyet kula rek kaluar rek neangan dinulian bae pikeun padumukeun kula anu anyar waraya suara cahaya bodas keluar tina awak monyet war cahaya bodas ngajauhan ninggalkeun awak monyet beuki lila beuki jauh nepi ka lesna teu katemong deui. Para mitra kaum dangu sarerea ngerasa bungah taya hinggana lantaran geus bisa ngusir siluman nu ngancik dina waruga monyet. Malahan ayeuna eta monyet ngalempreh teu usik ngalik lantaran geus jadi layon nganu ngajadikeun aneh. Najan eta monyet jadi bangke teu bau naon-naon. Nu aya mah seungit mending ngadalingding. Ya udah geus hasil maksud urang baralik yuk ngan meureunna kudu ngajajapkeun heula Nyi Iroh ye ka babakan sarinya. Ngapogo atuh? Nyai kumaha mending ngiring heula ka lemur akang atawa bade langsung bae mulih? Si dua tumanya. Kang Dul ayeuna mah tos hasil maksad abdi bade wangsul ka babakan sari. Margi tos sono kapun biang kalipun bapa. Ku kitu namugi Kang Dul sareng Kang Komod keur ngajajapkeun heula abdi ka lembur. Cek Nyi Iroh bari geus ka sawang yen manehna bakal ngariung deui barjeng kolotna. Mangga kitu ge haru atuh. Keun urang nganterkeun heula Nyi Sepuh ka sepuh Nyai lah. Ulah salembangan omat ari babarayaan mah ulah pegat Nyai. Kuala eta sawaktu-waktu taya salahna mun Nyai ulin ka imah Kang di Cipancur tawa ka Kang Dul di Cilemur Cikuya. Insyaallah Kang, abdi tangtos baris amengan sawaktos-waktos. Ul kencang euy panggul eta monyet bodas euy. Naon-naon ini mah geus ditinggalkeun ku silumana ge anu nyurupna. Ayeuna pan geus jadi bangke, sok geura panggul nya. Ngogahkeun bagian kuring lah. Ya parita bangke monyet teh dipanggul ku si Dul geus kitu mah bring tiluan ringalkeun gunung, turun kalanakeun rek balik ka lembur. Teu kacatur di jalana gancangna carita lalampahan si Komod sapara kanca geus culuk ka lembur babakan sari. Nyimpang heula sakedeung ka imah Nyi Iroh bari masrahkeun Nyi Iroh ka Mang Bagja jeung ka Nyi Erah. Atuh Mang Bagja jeung Nyi Erah ngarasa atoheunana ditepungkeun jeung nu jadi anak bari dina kaayaan salamet. Nyi Iroh tuluy digugulung ku Bi Erah bari hujanan cimata bakat tingku ngarasa sono. Si Dul jeung si Komod najan dititah ngenong ku indungna bapana Nyi Iroh. Manehna nolak pang-pangna malantaran geus teu sabar hayang geura balik ka lembur. Hayang geura papanggih jeung kinoledna nu ditah maranehna pikeun ka leuweung neangan monyet rawing anu bodas. Bering si Dul anu manggul monyet jeung si Komod mulang ka lembur Cikuya ninggalkeun Nyi Iroh jeung indung bapana. Geus burit pisan hampir magrib daratangna si Komod jeung si Dul ka imahna Aki Noledna di Cikuya. Kabeneran Aki Noledna aya di imah, kakara jebul tas di kebon nya kitu nini encoh. Pamajikan Aki Noledna keur diuh di tepas imahna. Maranea marengan Aki Noledna kakarahannya tas semani di cai pancuran. Aki Noledna lain-lain ngerasa bunga heunana ku ayana si Komod jeung si Dul geus daratang bari hasil maksud. Kalajan aya dina kasalametan sanggeus nuna monyet anu geus jadi layon ka dapur tuluy katarepas deui ngariung opatan. Atuh nini ecoh hideng nyuguhan saaya-aya kulub tales jeung kulub hui dipake nyuguhan utas ti leuweung. Bari ngopi galindeng Aki Noledna ngomong ditujukeun ka si Dul jeung si Komod pokna. Mod oge Dul. Aki teh pohara ngarasa bagja. Bagja anu taya hinggana bunga amarwata suta bunga kagiri-giri. Bagja lir kagunturan madu kaulugan menyan putih ku ayana maraneh baralik. Ngarasa bunga dina baralikna maraneh duaan teh dina kaayaan salamet. Sarta hasil pamaksudan ngan aya kapanasaranan keur Aki teh. Nyaeta maraneh bisa hasil maksud bisa menangkeun monyet bodas kana tangtu aya nu mantuan salila maneh aya di leuweung. Ku kituna ulah rek asa-asa pok terangkeun ka Aki kumaha lalakon nu karanapan jeung kaalaman ku maraneh duaan salila di leuweung ieu. Hi uing teh rasa atoh jeung bunga lantaran kana tangtu salila uing eueuh teh diduakeun ku Aki di dieu. Temannya Aki ngarepkeun uing cilaka atawa ngabulasin mah teu aya hasil maksud kitu.
Ari lalakon kealaman kuing jeung Sidul mah salila di leuweung kieu gerejanya sok dangukeun ku akinya jeung nini cek si Komod teu loba ngalilakeun waktu barabat harita keneh didongengkeun sakur lalampahan nu kaalaman jeung nu karanapan ku manehna nya kitu dibejakeun yen anu mantuan ka si Komod jeung Sidul teh tayalian saurang aki-aki katalaki Edun soal manggihan Bagong kajajaden taya lintang tinyi ero didongengkeun ka aki noledna harita nya kitu deui kajadian tarungna sababaraha kali antara manehna jeung monyet bodas rawing ceulina nu kaancikan ku siluman jahat didongengkeun sajelas-jelasna ka aki noledna ngaso heula ngaso rengse ngadongengkeun lalakonna si Komod nyarita. Tak itu lalakon wing salila di leuweung teki. Ayeuna mah nyiroh tos mulih ka bumina dijajabkeun ku wing duan nu bari-balik. Soal monyet bodas, syukur wing hasil dibelaan ku aki dukun koe kediun teh. Cek si Komod mungkas omongan. Jadi diri maneh teh gagah sakti aya di leuweung teh mod. Make bisa ngelehkeun siluman sagala rupa geuning euy. Pogoe atuh. Syariatna mah dibantu ku aki Edun. Udah yang sore dun teh lagi pokoknya mah hari nyiroh terus melaan ka maneh di leuweung teh nya aki noledna dalete nya sapapait sama manis we sabagiasa cilaka tung-tung pamulang tarima majarkeun teh ngajar manehna geus dijajabkeun ge ti heula manehna mah rek milu cenah ka leuweung kitu kadena we teu bogoheun ka maneh mod nini Edun celengkeung milu ngomong bari nyereng nya bogoheun kana jantung nini lantaran apanan wing teh kasep atuh kasep ngalempereng koneng gitu dan teranya heueun uing boga ka bogoh ka nyiona sigana teh rasa bogohna teh disidem we dina hate kitu teu betus kaluar tangga uing bogohna mah ngan lantaran uing mah kadieunaan uing mah cuek tungtungna mah nyiroh teh raeun sorangan kitu cek Sidul mah kejeng nyebut cuek segala retret ka si Komod jeung ka aki noledna oge kan ini eco beungeut hampelaseun gitu dipiga bogoh ku awewe kuliah atuh meureun mun deukeut teh saroe jeung atuh digasap ku parun si Komod jebi ya abong kena kasep jeung payu kasep ngalempereng koneng teh huntuna Kang Komod mah cek Sidul jebi bari ngalinat ka akina monggo ulah sok ribut barina oge ngan eta euy ngeunaan aki Edun mod jadi manehna nyebutkeun wabuh ka aki cenah nya nya ki majarkeun cenah lamun hayang nyaho mah cenah leuwih antep ngeunaan aki tanyakeun cenah ka Inoledna gitu pokokna teh ki mun kitu mah atuh manehna teh lain jalma samania deui mod lantaran bisa melaan ka maneh bari bisa mantuan ngumpes siluman anu jahat teh kitu aki Inoledna rada ngahuleng ngomongna puguh atuh ki anjeunna mah lainna samanea atuh meureun aya 2-3 maneh mah sok itu maneh mah aing ngobrol teh sok disumpal ka piguyon yo pokokna mah keke rada teu pati jentre tadi teh kadenge hawar-hawar ngaran aki-aki tadi dibejakeun ku maneh mau cicing bejakeun sakali deui saha ngaran aki teh tadi aki-aki teh sugan mah apa satu dibejakeun ku wing cenah apa sing bek jelaskeun lah si orang ceuli aki teh rada pilek geuning jadi can jelas keneh wae sing ngajelasin kalinya aduh lah kaninya ku Kang Komod we teh nah ada wing mah nonton mun hanter wungku ari namina teh saresna teh aki-aki teh aki Edun ki aki Edun katempo aki Noledna si janu kaget harita teh para mitra aki Noledna mencerong ka si Komod salila-lila bari pokna saha euy pok salali deui saha kawas nu hayang yakin aki Noledna dumanya aki Edun punge pisan aki teh naon sih kaget ki mun lain maneh nu ngomong aki masih mau percaya deui mod teu sangkanya akina si Komod bari ngalaman kajadian nu sakitu ahengna nya mata heran wing mah yeuh teu sangka we make manggihan jeung nu melaan ka incu urang nyaan gede ka nyaahna ka incu urang teh nya iki ulah sok ngobrol wae duaan dibejakeun ka wing atuh jeung ka Sidul sasanya aki Edun teh cing sok jelaskeun atuh si Komod ngarasa penasaran mungkin ketinggalina aki sapertos anu menakan hiji kajadian aheng
saha tuh Aki Edun dari salurasna Ki? Sidul ngerasa penasaran. Mod oge kai lain dul nya sanyana Aki Edun teh nami samaran je eta teh nami nu salasna mah katelahna teh Aki Gagak Ulung ngan ka Aki sok ngabejakeun atawa ngabasakeun Aki Edun Desang kian anjeunna nemongan ka maneh mod jeung mantuan deui itu Ki naon we beuneu atuh karunyaeun ka uing mah Ki beda uing jeung Sidul kasebut jalma sangsara jalma belaaneun tulunganeun kitu eta saha tuh sanyana Aki Edun alias Aki Gagak Ulung teh aya hubungan jeung Aki atawa jeung uing sarunyaho manehna teh baraya uing atuh mun pancak Aki teh memang baraya najan geus lair ge mod nya kitu jeung maneh oge dul aya keneh hubungan najan geus jauh oge we manya Ki leres Ki harita para mitra Sidul jeung si Komod pada heran ya bener pokona mah nyanjo dina Aki noledan ngareret kan ini Eco nya bener atuh tuh beki lieur uing mah hanteun Aki jeung ini embung ngabejakeun sabenerna ka uing sok bejakeun aya hubungan teh hubungan naon atuh kumaha lalakona kumaha runayanana kumaha silsilahna Ki ya ponok jawabanna mah ti Aki mah deuleuy waktuna kabulu ya